Bismillahirrahmanirrahim. Akidah uluhiyah. Pasal kahiji. Bagian sifat nu wajib di Allah. Sifat nu wajib di Allah. Sifat nu wajib di Allah kabagi opat bagian. Nafsiyah jeung salabiyah, ma'ani jeung maknawiyah. Hiji sifat wujud Wajib akli hak Allahna, wujud aya Allah hartina, kecap wujud kabagina, kana tilu kahijina. Wujud ari di hartina, ayana teh eueuh heula. Bumi langit ieu contona, wujud hidopi kaduana, wujud hidopi hartina, aya anu nyarandena, aya bapa aya anakna, ari anu katiluna, wujud hakiki hartina, aya teu aya kawitna, aya henteu nyarandena, nyaeta aya Allahna. Eta nya nomor 5. Sok we lanjut. Lalawanan sifat wujudna, al-adam eueuh hartina, ari dalil cek aklina, ayana ieu makhlukna, ari dalil cek naklina, rodu ayat 16na. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Tah eta dalil naon? Nu nomor kahiji sifat wajib di Allah teh sifat wujud. Hartosna ya Allah. Aya Allah. Takulantaran wajib cek akal, kahartiku akal bahwa Allah kasipatan ku sifat wujud anu hartosna aya, teu kaharti ku akal lamun Allah teu kasipatan ku sifat wujud, maka mustahil Allah kasipatan ku sifat lalawanan sifat wujud. Naon lalawanan sifat wujud? Adam. Tah mustahil Allah kasipatan ku sifat Adam. Naon hartosna Adam teh ku ain, sanes ku hamzah ku ain Adam. Eueuh. Tah mustahil Allah eueuh. Teu kaharti ku akal lamun Allah eueuh. Eta wajib ditekadkeun bahwa Allah wajib kasipatan ku sifat wujud, jeung wajib ditekadkeun bahwa Allah mustahil kasipatan ku sifat Adam. Wujud hartosna aya, Adam hartosna eueuh. Sabalikna aya manaon? Eueuh. Nah, kulantaran supaya teu diikhtilafkeun ku para ulama, teu dibeda pendapatkeun ku para ulama, maka urang teh kana tiap-tiap aqaidul iman hiji-hijina kan 50 aqaidul iman teh. Tas tiap-tiap hiji tina anu 50 teh kudu terang kana dalilna. Lamun wujud dalilna kudu terang. Nah gitu. Lamun sifat kidam di Allah teh dalilna kudu terang dan seterusnya. Tak ayeuna dalil akli. Naon dalil akli teh? Dalil cek akal bahwa Allah kasipatan ku sifat wujudnya eta kumaha? Ayana ieu makhlukna atawa wujudu hadihil makhlukati. Wujudu ayana hadihi ieu makhlukati makhlukna. Jadi kumaha dalilna teh?